Wayajibu mangka wajib lillahi kazat Allah naon ta'ala halna mahaluri Allah naon al wujudu sifat wujud artosna Allah teh aya wal kidamu jeung sifat pidam. Artosna Allah teh tihela. Wal baqa'u jeung sifat kidam. Wal baqa'u jeung sifat baqa. Artosna Allah teh langgeng. Wa mukhalafatuhu jeung sulayana Allah ta'ala halna mahaluri Allah li jami'il khalqi dina sakabeh dadamelanana. Saacana martelakeun kana sifat Allah anu wajib, anu mustahil, anu benang. Jadi dieu ulah sampai ka iman urang teh taklid. Ulah sampai ka iman urang teh hanya sebatas iman we hungkul tapi teu ma'rifat kana pirang-pirang sifat-sifatna Allah. Ceuk kamari aqaid teh aya 3. Aya aqaid uluhiyah, akidah uluhiyah, aya akidah nabawiyah, aya akidah sam'iyah. Aqaid uluhiyah nah ieu Allah wujud qidam baqa. Pada apa kabeh ge? Aqaid nabawiyah pirang-pirang sifat para nabi. Aqaid sam'iyah anu bangsa dedengean anu wajib urang percayana tanpa aya mang-mang satitik oge. Anu bangsa dedengean eta saperti ayana neraka, siksa kubur, Lauhil Mahfuz, Arasy, surga jeung sajaba-sajabana. Eta aqaid sam'iyah. Wujud sifatna Allah anu kahiji. Ieu teh wajib urang nyahona makrifat, nyaho-nyahokeun jeung wajib urang hafalna siga tadi. Teu cukup nyaho atau apalna hungkul. Artina wujud Allah teh aya.
Lamun ngoreh kana wajib pikeun ka sakabeh jalma mukallaf yen nganyahokeun kana sifat anu wajib di hakna Allah taala jeung kana pirang-pirang sifat anu mustahil di hakna Allah jeung kana sifat anu wenang di hakna Allah. Sakumaha nu kanyawan yen wajib cek ilmu fikih teh cek ilmu fikih aya ilmu fikih aya usul fikih mah wajib di dieu mah nyaeta wajib ceuk sara bagian fikih dina sulam ma wa'adallahu fa'ilahu bis thawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Perkara anu ngajanjikeun Allah kanu migawena eta perkara teh ku ganjaran. Sabalikna Allah ngancam kanu ninggalkeun eta perkara teu dipigawe eta perkara teh ku siksa, diancam ku siksa eta wajib. Wajib nyiar ilmu. Berarti jalma anu teu ngaji eta teh diancam ku Allah. Sementara kalau lobaana jelema teh kana ngaji mah ongko nyaho eta teh wajib tapi dina hatena teh jauh tina nekankeun yen teu ngaji teh bakal disiksa. Beda jeung ninggalkeun salat ngarampok zina. Nekankeun kumaha ge jalma kana yen eta teh doraka ninggalkeun salat doraka. Tapi ninggalkeun ngaji can puguh hatena ngaku yen eta teh doraka. Atuh kulantaran makrifat diwajibkeun kalawan wajib syara. Wajib syara cek tadi teh ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Diwajibkeun ku syara. Maka pasti jalma anu henteu migawe bakal disiksa jeung teu sah sahadatna eta jalma. Kulantaran henteu makrifat ada henteu ngaji. Lamun ngaji mah pasti bakal nganyahokeun. Jeung sabalikna bakal diganjar sarta cumpon syarat sahna sahadat pikeun jalma anu makrifat. Ai cek usul fikih mah pan ijab. Cek usul fikih mah ngaran wajib teh ijab. Seperti ta'rif nama tolabul fi'li al-jazim. Tolabul fi'li al-jazim nyuprih pagawean anu pasti. Usul fikih. Wujud oge moal geus sabulan. Namun di tafsir teh tafsiri obat. Mana atuh
ari anu ngawajibkeun kana makrifat yen kudu makrifat lawan Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun wallahu a'lam bil makna ya ayyuhan nas ubudu ya ayyuhan nas he eling-eling sakabeh jalma ubudu kudu bertauhid ubudu kudu bertauhid aranjeun kabeh robbakum ka pangeran aranjeun kabeh alladzi khalaqakum anu geus nyieun ka aranjeun kabeh wallazi min qablikum jeung ka jalma-jalma anu qablikum samemeh aranjeun kabeh la'allakum tattaqun yakin aranjeun kabeh bakal takwa nah eta lapad ubudu sebutna nyuprih pagawean anu pasti tolabul fi'li jazimun tolabul fi'lil jazimu nyuprih pagawean anu pasti teh teh nuduhkeun kana wajib ubudu maksudna teh kudu bertauhid sarta ma'rifat ubudu teh kudu bertauhid sarta ma'rifat bertauhid yen Allah teh aya ma'rifat nganyahukeun kana dalil nanti mah aya dalil akli aya dalil nakli aya dalil nakli kita wajib al wujudu kahiji sifat wujud hartosna Allah teh aya baik kudu tamat nah ieu wajib teh nyata pikeun ka jalma mukallaf anu kataklif anu geus gede balik sarta maka di urang mah 3 detik ini diajar apa cangkem wujud bika kok ngola patu lil hadis lantaran naon lantaran mukhatab anas kahitob teu sah dihitoban ibadah lamun acan bertauhid di jero teu sah ibadahna teu sah dihitoban ibadah lamun acan
tauhid. Beda deui jeung dawuhan Allah ya ayyuhallazina amanu dina surat Sanes ya ayyuhallazina amanu ima ya ayyuhan nas manusia manu beda jeung ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman eta mah sah dihitoban ibadah. Bil barkah ieu teu ka harti ge bae bil barkah kayak ge bakal ka harti. Sementara makna mukallaf anu kataklif dina teh jalma ala kulli mukallafin pikeun ka sakabeh jalma mukallaf awal aya ala kulli mukallafin ala kulli sasin minal mukallafin manana ala laili ieu nuduhkeun kana wujub kana wajib maksudna wajib anu henteu bisa ditawar deui wajib anu henteu bisa ditawar deui itu jauh. Wujudu hadil makhlukati naon al wujudu sifat wujud hartosna Allah teh aya sifat wujud teh sifat anu kahiji di Allah sifat kahiji anu aya di Allah maksudna akal ngawajibkeun yen Allah teh kasifatan ku sifat wujud jadi akal anu mangihan akal anu mangihan yen Allah teh kudu kasifatan ku sifat wujud itu menang ahli sunnah ulama ahli sunnah wal jamaah lamun di nu lain mah teu aya cukup uluhiyah teh anu 88 asma Allah anu 88 maka ngaji ilmu tauhid ngaji aqaidul iman teh dibidahkeun bid'ah we wal mustahil wal jaizu naon teh mustahilu alaihi wal jaizu wal mustahilu jeung anu mustahil alaihi Allah wal jaizu jeung anu wenang pihaki di hakna Allah wasifatul wajibatu jeung kana pirang-pirang sifat anu wajib lirrusuli pikeun ka utusanna Allah alaihi eta muga tetep alaihim eta muga tetep ka para rasul assalamu ari kasalametan assalamu ari kasalametan assalatu ali rahmat Allah anu sarengan ku gagungkeun wassalamu sareng kasalamatan wal mustahilatu jeung anu mustahil alaihim kaitu para rasul kabeh
wal mustahilatu sareng anu mustahil alaihim kaitu para rasul kabeh wal jaizatu jeung anu wenang alaihim ka para rasul kabeh pihakihim pihakna para rasul kabeh korek lah sesindramkeun mah logat heula dulu ge pada kalogat ieu teh lain rek nerangkeun anger sok hayang ngabeberkeun wa payajibu mangka wajib lillahi kahakna Allah payajibu wa kawajib lillahi kazat Allah ta'ala halna maha luhur ieu Allah naon al wujudu sifat wujud hartosna Allah ta'ala teh aya wal kidamu sareng sifat kidam hartosna Allah teh ti heula wal baqa'u jeung sifat baqa hartosna Allah teh geus da meli geusnya baik wa mukhalafatu ta'ala halqi wa qiyamu ta'ala binafsihi wa mukhalafatuhu sareng nyurayaanana Allah ta'ala li jamil halqi kasakabeh pirang-pirang makhluk atawa kasakabeh anu didamel wa qiyamuhu taun wa qiyamuhu sareng jumenengna Allah ta'ala hala mahlur ya Allah wa qiyamuhu jeung jumenengna Allah ta'ala hala ya Allah binafsihi ku zatna Allah wa qiyamuhu binafsihi teh qiyamuhu binafsihi mana wa maknahu jeung ari maknana qiyamu binafsi jeung ari maknana qiyamuhu binafsi eta annahu sayaktosna Allah ta'ala halna maha luhur ya Allah eta annahu sayaktosna Allah ta'ala halna maha luhur ya Allah eta yaftaqirru pakai tasdid henteu butuh ya Allah ila zatin kana zat ila zatin kana zat yakumu anu menggon ya Allah biha dina eta zat
yaqumu anu menggon ieu Allah biha dina eta zat wala ila mujadin wala ila mujidin mujid sareng teu butuh kanu ngayakeun wala ila mujidin asal nama yap takiru asal nama ngabubuang yap takiru wala yap takiru gitu ila mujidin yujidu anu ngayakeun ieu mujid yujidu anu ngayakeun ieu mujid bal huwa balik ta'ari Gusti Allah bal huwa balik ta'ari Gusti Allah ta'ala hal nama haluhur ya Allah bal huwa balik ta'ari Gusti Allah ta'ala lamur ya Allah eta al mujidu anu ngayakeun eta al mujidu anu ngayakeun lil asya'i kana pirang-pirang perkara lil asya'i kana pirang-pirang perkara kulliha tegesna sakabehna asya'a wa yajibu jeung wajib lahu ka Allah ta'ala hal nama luhur i Allah naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat makna naon wahdaniyat teh wa maknahu jeung ari makna wa maknaha jeung ari maknana sifat wahdaniyat eta annahu sayaktosna Allah ta'ala lamalur ya Allah eta la sania henteu aya anu kadua lahu ka Gusti Allah eta lasania henteu aya anu kadua eta bukti gitu. Eta lasania henteu aya anu kadua eta bukti lahu ka Allah bi zatihi dina zatna Allah bizatihi dina zatna Allah wala fi sifatihi jeung henteu aya dina pirang-pirang sifatna Allah wala fi af'alihi jeung henteu aya dina pirang-pirang padamelanna Allah henteu aya duana henteu aya maksudna kitu henteu aya duana tina pirang-pirang sifatna Allah wala fil afalihi sareng henteu aya duana tina pirang-pirang padamelanna Allah pahadihi mangkari anu geus ditutur eta situn eta situn eta situn eta situ itu situ eta situ sipatin didapatkeun
Eta situ sipatin genep pirang-pirang sifat. Al ula ari anu mimiti. Al ula ari anu mimiti min hatina itu situn. Al ula ari anu mimiti min hatina itu situ sipatin. Tu sama anu ding minha sipatin. Tu sama anu diaranan. Tu sama anu dingaranan ieu ula anu mimiti teh eta sifatun nafsiyatun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah disebut sifat nafsiyahna Allah. Jadi sifat nafsiyah Allah teh hiji wujud teh sifat nafsiyah al hiji. Jadi sifat nafsiyah Allah sebagai hiji. Campugu arah paling da tuh. Da fokusna lain kadinya. Sifat Allah 20 we. 20 teh dibagi sabaraha bagi bagian. Eta genep bagi bagian. Sifat nafsiyah, salabiyah, ma'aniyah, sifat ma'ani. Mantu wahia jeung ari ieu sifat nafsiyah eta wujudu sifat wujud. Sifat nafsiyahna Allah mah hiji eta sifat wujud. Maka hiji teh. Wal khamsatu jeung ari sifat anu 5 allati badaha anu saentosna sifat wujud gitu. Allati badaha anu saenggeusna atau saentosna sifat wujud. Maksudna ka dieu mah kana ulah teh istilah teh wujud teh anu 5. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat eta yuqalu dingaranan yang diucapkeun nya dingaranan lah kana itu khamsah naon sifatun salabiyatun sifat salabiyah. Naon sifatun salabiyatun sifat salabiyah. Hiji sifat nafsiyah. Kedua sifat salabiyah. Lisalbi ayyin nafi li'anna haqiqatu kullu wahidin min hadhihi khamsi intifa'u naqsulillah wa sifatu salabi.
maksudna sifat salabi teh nyaeta pirang tegesna pirang-pirang sifat anu bangsa napi. Pirang-pirang sifat anu bangsa napi. Gitu udah berurutan. Wajibu jeung wajib. Lahu kazat Allah Ta'ala halam ria Allah aidon deui. Naon sab'u sifatin 7 pirang-pirang sifat. Naon sab'u sifatin 7 pirang-pirang sifat. Yuqalu anu dingaranan laha kana itu sab'u sifatin. Laha kana itu sab'u sifatin naon sifatul naon sifatul ma'ani sifat ma'ani. Mana sifat wani wahia jeung ari sifat mani eta al qudratu kahiji sifat kudrat hartosna Allah Ta'ala teh kawasa kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Hiji nah wahia eta al-qudratu sifat qudraт wal irodatu jeung sifat irodat hartosna Allah teh ngerasakeun. Wal irodatu jeung sifat irodat hartosna Allah teh ngerasakeun. Wal ilmu jeung sifat ilmu hartosna Allah teh uninga. Hartosna Allah teh anu uninga. Al muhitu anu ngaliputan. Al muhitu anu ngaliputan bijamiil maklumati kana sakabeh pirang-pirang anu makluman. Wal hayatu jeung sifat hayat hartosna Allah teh hirup. Wasam jeung sifat sama hartosna Allah teh ngadengu. Wal basoru jeung sifat basor hartosna Allah teh ningali. Wal basoru jeung sifat basor hartosna Allah teh ningali. Wal kalamu jeung sifat kalam hartosna Allah teh ngadawuh. Hartosna Allah teh ngadawuh. Al kholi anu sepi anil hurufi tina pirang-pirang huruf. Allah mah sanes huruf teu aya rupaan teu aya suantenan mah. Wal aswatu jeung sepi tina pirang-pirang sora teu berbentuk sora.
wa ghairiha jeung salianti itu kabeh kalam Allah dauhan Allah mah lain berbentuk huruf teu ngajigading suara jeung sajabana tegesna mimma tina perkara wa ghairiha jeung salianti kabeh mimma tina perkara atau mimma nyatana tina perkara yujadu anu tinemu ieu mah fi kalamil hawadisi yujadu anu tinemu ieu mah fi kalamil hawadisi dina omongan pirang-pirang anu alalanyar kabeh dina omongan anu alalanyar ghairuha kal maddi saperti mad wal qasri jeung qasr wal gunnah jeung gunnah wal idgham jeung idgham wa ghairi zalika tengahna aya jeung sadiati itu kabeh ieu nunjukkeun kana Al-Qur'an wayas istahala yastahilu wayastahilu jeung mustahil alaihi ka Gusti Allah taala halamur ya Allah ieu lawanana sifat wujud wayastahilu jeung mustahil alaihi ka Allah taala lamar ya Allah naon al adamu sifat adam hartosna eueuh naon al adamu sifat adam hartosna henteu aya eueuh wal hudusu jeung mustahil Allah anyar wal pana'u jeung mustahil Allah ruksak wasana'u wal pana'u jeung mustahil Allah ruksak wa mumasalatuhu jeung mustahil nyarwaanana Allah ta'ala halna maha luhur ya Allah wa musalatuhu jeung mustahil nyarwaanana Allah ta'ala halna maha luhur ya Allah li syai'in kana hiji perkara min khalqihi ti makhlukna Allah wabtiqa min khalqihi wabtiqaruhu wal pana'u wa musalatu wabtiqaruhu wabtiqaruhu jeung mustahil butuhna Allah ila zatin kana zat au mujidin atawa kanu ngayakeun wa alla yakuna jeung mustahil yen teu aya ieu Allah
wa alla yakuna jeung mustahil henteu aya ya Allah eta wahidan anu hiji fi dzatihi dina zatna Allah